Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, etang-etang bahan lenyepaneun samemeh tunduh di mana-mana urang bade kulem. Aya saena lamun urang teras muhasabah, tafakur, ngitung-ngitung diri nu geus dipigawe dina poe tadi. Lamun seueur keneh padamelan saena falyahmadillah, muji syukur ka Allah. Tapi lamun sabadana dihitung-hitung loba keneh goreng poe tadi daripada alusna, falyastagfirillah, maka seueurkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumasa urang manusia anu memang teu luput tina salah jeung poho sakumaha anu kauningan ku sadayana. Urang mah mahalul khoto'i wan nisyani, tempatna salah jeung poho nu mantap di ngaranna oge insan. Insan teh hartina jalma, dina harti nu sejen insan itu tukang poho. Aya deui bahasa Arabna jalma teh nasun. Nasun poho-poho keneh hartina. Ternyata memang tina asal ngati kapungkur bapa urang sadayana Nabi Adam pernah berbuat salah di paeungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nepikeun ka Kangjeng Nabi Adam nyaur ka Gusti Allah, Gusti geus mere kakuatan ka iblis, nepikeun ka kaula teu bisa ngelehkeunana. Pikumahaeun teuing engke anak turunan kaula. Saur Gusti Allah, teu pati-pati anjeun ngalahirkeun anak incu engke sebagai manusia, kecuali kami Allah nu bakal ngajaga jeung ngalindungina tina godaan iblis jeung setan. Urang dilindungi ku Gusti Allah tina godaan iblis jeung setan. Ngan kadang urang anu sok moncor dijagaan ku Allah, iblis cenah ulah nyampurkeun ngagoda ka urang, urangna kalah nyampurkeun ka iblis kitu nya. Jadi ulah pati teuing nyalahkeun setan lamun geus migawe goreng teh. Da salian ti setan pengacau nu aya dina diri teh nyaeta diri urang sorangan nu sok disebut nafsu. Aya nafsu pagaweanana ammaroh bisu, tukang nitah kana goreng. Jadi lamun hate hayang nyieun goreng eta mah lain pangjurung setan, lain pangajak iblis, tapi kahayang nafsu urang sorangan. Da tugasna setan mah yutilu, mengkolkeun nyasarkeun tina jalan hate kana goreng. Nah, lamun urang hayang nyieun goreng mah ku sorangan eta sok aya geuningan teu kuat itu kagoda ku setan, cek setan ai urang nagoda naon eta mah manehna we nu totorojolan sorangan kitu nya. Jadi urang nyangka goreng ka setan, padahal dina diri aya nafsu. Tah nafsu eta kudu kakendalikeun ku urang sehingga nu nyambungkeun urang jeung setan teh penyambungna teh nyaeta nafsu. Lamun nafsu gede teu kakendalikeun, maka peluang iblis jeung setan ngagoda urang nage gede jalanna, loba kemungkinanana. Tapi lamun nafsu nu aya dina diri bisa terkendali, maka peluang keur iblis setan ngagoda urang leutik, heseeun ngagoda. Da jengan kiai ge sami aya iblisna aya setan anu ngagoda, na malah leuwih hebat daripada setan anu ngagoda ka urang. Nah geuning tara kagoda jeung jarang lah gitu kagoda, sabab aranjeunna mah tiasa ngendalikeun hawa nafsu.
Nah, di antara nu bisa ngendalikeun nafsu berdasarkan survei ti Gusti Allah baheula keur memeh nerapkeun nafsu kana diri jalma teh ku puasa elehna teh. Atuh puasa nu pupuh we aya hukum sunnahna, atuh di luar puasa berarti perbandingan hampir mirip jeung puasa teh kurangan wareg beuteung seueurkeun lapar ya. Ulah sering teuing wareg patuangan teh sabab eta nu mantap nyieun nafsu jadi seger kuat. Mun niru kana akhlak Kangjeng Nabi mah sok ngaganjel patuanganana ku batu saking ku nahan lapar. Urang ge osok diganjel gitu nya, amun lapar ganjel sabuat nungguan sangu asak. Nya diganjelna teh ku lontong leupeut gitu bala-bala nepi ka wareg manten ku ganjel. Mantap ulah nyalahkeun ka sasaha lamun nafsu ngabudar-budar sabab seueur teuing wareg ieu patuangan. Para sepuh sadayana ieu mah urang nitenan hirup urang nu ayeuna bakal pikahareupeunana kumaha. Sur Kangjeng Nabi, inna amamakum aqobatun la yuzawwijuhal musaqqiluna minad dunubi illa bimasyaqqatin azimatin. Pihartoseunana saestuna dihareupeun aranjeun kabeh eta aya tanjakan. La yuzawwijuha moal bisa ngaliwat kana eta tanjakan saha al musaqqilun atawa al musaqqalun. Jalma anu berat beban. Minad dunubi nyatana beban tina dosa illa bimasyaqqatin azimatin kajaba ngaliwat eta jalan bakal loba karipuh jeung kahese anu pohara. Hartosnya secara logika lamun urang rek leumpang nanjak tong loba teuing babawaan. Itu. Boro-boro ayeuna tibang tanaga manusia, tanaga mesin wae mobil loba nu mundur. Lamun pas keur nanjak heug beban teu sesuai ngan ieu mah keur ngobrolkeun urang yang hareupan hirup anu bakal karandapan engke ku Kangjeng Nabi diibaratkeunana kana aqobah tanjakan. Watil kal aqobatu jeung ari eta tanjakan saur Kangjeng Nabi ma ba'dal mauti nyaeta perkara anu bakal terjadi sabada maut. Minasyadaidi nyatana tina pirang-pirang hal anu banget sulit. Contoh minal kuburi alam kubur, wal hasyri alam mahsyar, wal wuqufu baina yadayillahi ta'ala di mauqif urang cicing di poenan Gusti Allah nungguan penyelesaian engke fil mahsyari di alam mahsyar. Wal hisabi jeung hisab, wasirati jeung sirat, wal mizani jeung mizan. Eta disebut syadaid, perkara-perkara nu bakal kahareupan ku urang bari banget kaayaanna. Dina hadis sapalih nyaurkeun bahwa sing saha jalma anu enteng ringan gampang rohatan rahmatan dina mautna wa ma ba'daha maka dina sabada maut akhaf leuwih ringan. Tetapi sing saha jalma anu maut namanggih jeung siddah banget hese pohara wa ma ba'dahu asyaddu minhu perkara nu bakal kasanghareupan sabada maut justru bakal leuwih berat tinimbang maut eta sorangan. Kuburna leuwih berat, azab kuburna leuwih berat, ba'asna terus semakin kali itu semakin berat, terakhir beratna naudzubillahi min dzalik nerakana Allah Subhanahu wa taala. Maka waman alima yaqinan biwuqu'i hadhil asya'i sing saha jalma anu nyaho ngarti bari jeung yakin kana bakal tumibana eta perkara maka bijaksana na eta jalma yukhaffifu asqalahu ringankeun beung berat.
sabadana urang uninga bahwa engke sabada urang hirup nu ayeuna bakal amprok jeung maot, geus maot bakal amprok jeung alam barzah, geus barzah bakal tepung jeung baas, geus baas bakal kumpul di mahsyar, geus mahsyar bakal diitung ku hisab, ditimbang ku mizan nyukang sirotol mustaqim tina nyaho nepi ka yakin akhirna ngemut kumaha carana keur nyang hareupan eta nu kabeh dina kaayaan anu ringan jeung enteng. Maka yukhaffifu asqalahu entengkeun ti ayeuna. Ulah nungguan engke sabab geus engke mah in koto amaluhu. Moal bisa geus maot hayang ngurangan dosa, moal bisa geus maot hayang nambahan amal, maka meungpeung masih keneh ruh dina badan, yuk urang teras keureuh kurangan pupusan kifaratan dosa nu geus kalampahan ku urang. Tuluy nu kahareup urang berusaha untuk ngahindar jeung ngajauhan kana eta perkara anu goreng, ngarah engke nyang hareupan syadaidil maut urang henteu berat, urang henteu mundur deui, urang henteu gagal. Kumaha carana supaya urang bisa ngaringankeun beban dosa anu numpuk dina diri urang ieu? Maka saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Lakukeun, lakonan, laksanakeun sagala rupa parentah Allah kalayan nuturkeun tata cara nu geus ditampukeun hiji. Dua, jauhan singkahan hindari sagala rupa panyarek ti Gusti Allah. Tah dua kata ieu dirangkum dina hiji kalimat ngaranna takwa. Ngan di dieu mah aya tambahan. Sajabana ti migawe parentah Allah, ngajauhan kana larangan Allah oge ditambihan. Wa bi adami mahabbatihi fid dunya. Eueuhna rasa kacintaan kana dunia. Tah nu berat. Leungitkeun rasa cinta kana dunia. Lain ulah boga dunia, lain ulah nyiar dunia, tapi ulah boga rasa cinta. Nyaah deudeuh sehingga ku cinta ngelehkeun sagala perkara. Naon bedana jalma nu butuh dunia jeung cinta kana dunia? Ari butuh kana dunia mangan saukur pangabutuh supaya kabekelan ieu hirup ku kaduniaan ku materi. Ngan lamun dibarengan ku iman justru ieu dunia sing bisa nganterkeun diri keur milampah pi akhirat. Eta butuh. Beda jeung cinta. Ari cinta mah istuning jadi target dunia, jadi tujuan. Nanaon keur dunia, nanaon keur dunia. Cul itu lepas ieu ninggalkeun anu mopohokeun anu demi ngabelaan dunia. Tah eta nu kitu ngaranna cinta kana dunia. Beda. Nu ieu ikhtiar kasab usaha, nu ieu oge ikhtiar kasab usaha. Aya nu buburu, aya nu dagang, aya nu tani. Sami berangkat nama kerja. Tapi lamun anu hiji ieu nepikeun ka mopohokeun kana parentah Allah berarti kategorina cinta. Tetapi nu ieu lamun teu leupas teu tinggal kana urusan jeung Allah itu ngaranna perlu jeung butuh. Maka aya dina doa, Gusti ulah ngajadikeun ka abdi dunia sebagai cita-cita jeung kahayang abdi. Akbaru hammina ulah dijadikeun pangabutuh nu gede urusan dunia. Henteu dilarang beunghar, henteu dilarang sagala boga mangga ngan lamun ku pangabogaan nu eta justru kalah ninggalkeun nu dua tadi
imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, maka cilaka. Pancena kitunya seueur naon nasehat. Lamun urang mudagna dunia, akhirat pasti ditaringgalkeun, tapi lamun urang mudagna akhirat pasti dunia nak bakal nyalampurkeun. Da eta mah geus pasti urusan dunia mah ku Gusti Allah bakal dimahian. Ngan biasana urang manusiawi nu sok hese ngarasa mahi. Ya, cekak. Kumaha kuncina? Tong tanggah bae ka luhur, tungkul ka handap. Ulah ngarasa diri pangriweuhna, ngarasa diri pangbutuhna, ngarasa diri pangsangsarana, padahal mun daek tungkul ka handap mah loba jelema nu leuwih sangsara daripada urang. Nalikana meunang ku musibah meuni asa panggedena musibah, tungkul deui ka handap aya nu leuwih gede meunang musibah tibatan urang. Ka urang sok poho. Nu mantak ngelingan ka urang supaya ulah poho tina eta nu tadi tah. Man alima yaqinan biwuqu'i hadhil saha jalma nu yakin nyaho kana perkara anu bakal karandapan engke, maka pasti biwuqu'i hadhil asya, maka pasti bakal ngupayakeun keur kasalamatan eta nu bakal disangarta. Ulah ngarasa pangriweuhna capek. Carana nyaeta kitu, tinggal ka handap. Ulah ningali we ka luhur, nya ningali ka luhur ngorong teh asa pangriweuhna bae. Mun urang ningali ka handap yakin sapopoe teh bakal loba keneh alhamdulillah Gusti sakieu ge. Syukur terus. Nu hese syukur mah eta. Nu sok tanggah wae ka luhur, ngarasa diri pangriweuhna, akhirna aral jeung ngarasula protes ka Gusti Allah dina hal anu teu wajar. Nah Gusti teh teu adil, si anu mah sakitu teh tara salat tapi rezekina meuni loba. Nari urang nu sok salat bae nu getol nu taat geuning kos kieu we ripu capek sorangan. Ngaranna teh kufur nu kitu teh. Kufur jelemana kafir ngan kufur nikmat. Nah nu mawi keur landong kanggo urang sadayana supaya ulah ngarasa pangripuhna wae. Hiji mangsa ba'asal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir ngutus kahiji utusan supaya nyumpingan ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berenang dararemo gitunya, jalma fakir kapungkur hayang nganepikeun aspirasina meureun ka Kangjeng Nabi. Ngan teu abring-abringan datang kabeh kitu nya, siga di urang pan jalan ke macet nya demo teh pan kabeh nu datang. Ieu mangutus hiji utusan ka Kangjeng Rasul. Fa'atar Rasulullah sumping ka Kangjeng Rasul, faqala nyaur ieu utusan ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, Gusti Rasul inni rasulul fuqara'i, kaula teh utusan ti jalma fakir ilaika ka anjeun. Kumaha sambutan ti Kangjeng Nabi? Can ge naon-naon Kangjeng Nabi geus mere kabungah keur ieu jalma. Marhaban bika, wilujeng sumping keur anjeun, wa biman ji'ta min indihim, ji'ta min qaumin ahabbahumullah. Wilujeng sumping ka anjeun, wilujeng sumping oge ka jalmi-jalmi nu ngawakilkeun ka anjeun. Anjeun datang ka kaula ti kaum-kaum anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum fakir itu kaum anu dipika cinta ku Gusti Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Kangjeng Nabi tos ngawaler kitu, ieu utusan ngadugikeun kana naon anu disampaikeun ku fakir-fakir ka anjeun. Ya qul,
Innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullihi hum yahijuna wala naqdiru alaihi. Gusti Rasul ai batur manu bala leunghar geus bisaeun indit ka Makkah, nu hajinya nu umrohna nu sakali nu dua kali bahkan aya nu sataun sakali. Baroga batur maongkosna wala naqdiru alaihi sedengkeun kaula mah kaum fakir teu bisa kitu teh. Wa yatasaddaquna nari nu beunghar mah kedeung-kedeung sedekah, kedeung-kedeung jariah nampo masjid keur ngabangun teu kagok 1 juta, 2 juta, ratusan juta. Wala naqdiru alaihi tapi kaula mah fakir teu bisa. Wa yutikuna wala naqdiru alaihi bahkan aya nu beunghar sok ngabebaskeun hamba sahaya paneta teh hargana mahal tina budak jadi merdeka dengan situ mah da beunghar dibayar. Wala naqdiru alaihi kaula mah fakir teu bisa. Wa idza maradu nu beunghar mah mun gering nu ber ka rumah sakit anu teu cagur di rumah sakit urang mangkat ka luar negeri ari urang ngan ka warung we ka warung ngandalkeun 1000 perak kitu nya meuli obat warung dikeluhkeun ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beres ngobrolkeun sagala rupa penderitaanana itu maka Kangjeng Rasul nyaho balig annil fuqara bejakeun ti kaula keur eta fakir nu ngarobrol kitu. Annaman saestuna jalma sobaro anu sabar si jalma minkum di antara aranjeun kabeh wah tasaba jeung penuh perhitungan hartina gumantung kana pamasih ti Gusti Allah bari nyetandarkeun pangabutuh hartina sederhana. Falahu maka keur fakir anu sobar bari jeung sederhana teh salasu khisalin menang 3 perkara laisa lil agniya min hasyaiun anu moal dipimili ku jelema beunghar nu tadi 3 perkara ngan dengan catatan hiji sabar, 2 ihtisab. Ihtisab itu cukup ngarasa cukup qanaat. Qanaat teh patokanana 2. Qanaat teh bersihkeun badan, bersihkeun hate. Can kaasup qanaat lamun kakarak ngabersihkeun badan hungkul. Siga kumaha? Kana qanaat teh lempengna mah ngalap cukup kuno aya. Taraneangan anu eueuh. Hegue tuang teh ngukur jeung uyah. Asup uyahna mah kana badan wareg badanna ngan salila ngahuap ieu hate ngagelendeng. Nah ari aing dahar kos kieu teuing atuh teri-teri atuh nu asin teh lain uyah ta eta teh kakarak qanaat awakna hungkul hatena mah teu qanaat. Urang oge osok daekeun tuang sangu hungkul daekeun kadang mah teu tuang ditahan wanieun badan mah ngan ieu hate sok ngagelendeng encan qanaat eta teh. Jadi qanaat nepikeun kadinya jeung hate na narima lain ngan ukur badan nu daekeun. Kerjalma anu sabar qanaat dina kafakiran menang 3 perkara nu moal bisa diraih ku jalma beunghar moal dikumaha-kumaha ge. Mana nomor kahiji al-ula anna fil jannati ghurafan min yaqutin ahmar. Saestuna di sawarga teh aya hiji guraf teh kamar atawa bangunan atawa ruangan min yaqutin ahmar tina yakut anu beureum. Yang zuru ilaiha ahlul jannah kama yang zuru ahlul dunya ilan nujum. Ahli surga bae oge ningali kana eta bangunan teh ngan ukur bisa ningali. Siga urang dunia ningali bentang. Bisa ningali we hungkul ai nyorang maka ditu moal bisa. Tadi surga aya bangunan nu kos kitu nuku ahli surga bae ge ngan ukur bisa ditempo. Bari jeung kecrek saking ku indahna gitu. Gitu tah. Kabi tah hayang kadinya tah gitu. Aya nu kitu di surga.
la yadkhuluha moal aya nu bisa asup kana eta ruangan bangunan illa nabiyun kecuali para nabi. Nabi maya dilebetna. Wa syahidun kecuali jalmi anu maot syahid. Jika orang Palestina ayeuna ya. Nu katilu au mukminun fakirun atawa jama mukmin anu fakir. Tiluan we di dinya. Moal aya nu beunghar di dinya mukmin beunghar lain syahid lain nabi beunghar aya di dinya moal nu fakir hungkul. Leuwih luhur naonna sawarga bareng jeung para nabi dengan catatan nu tadi tah nu hesena teh sabar jeung ngalap cukup kuno aya ihtisab. Hiji tak kaistimewaan cek nabi bejakeun ka fakir. Nomor kadua ya duhulul fuqara'u al jannata bakal ararasu fakir ka sawarga qoblal agniya'i asupna samemeh nu beunghar. Helaan sa berarti helaan fakir. Memeh nu beunghar asup nu fakir heula asup ka surga. Sakumaha perbedaanana binis yaumin beda setengah poe. Jadi lamun anu beunghar anu nu fakir asup ka surgana jam 7 isuk gitu tah. Nu beunghar mah jam 12 beurang kakarak asup. Bedana setengah poe. Ngan setengah poe di ditu wa huwa miqdaru khamsami'ati amin. Setengah poe di ditu mah ukuranna teh sarua jeung 500 tahun. Si fakir mah di surga eta geus 500 tahun, si beunghar mah kakarak asup. Geuning kitu beda pan ngitungna ge dina hisab jeung mizan. Eta we ieu teh yeuh. Yadkhulu Sulaiman bin Daud. Asupna Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam ka surga ba'da dukhulil anbiya'i dina sabada asupna para nabi. 24.000 nabi jeung 313 rasul geus ararasup kabeh ka surga Nabi Sulaiman pandeuri. Bedana bi arba'ina aman 40 tahun kakarak asup Nabi Sulaiman. Ngan Nabi Sulaiman mah lain disiksa heula tah asup teh ngitung pangabogana. Bisa babil mulkil ladzi a'tahu Allah taala. Kupedah Nabi Sulaiman mah gaduh kabeungharan jeung gaduh karajaan. Satengah ngalam dunia cenah kabeungharanana. 2 tak kaunggulan keur nu fakir sabar. 3 idza qala al faqiru di mana-mana si fakir nyebut kieu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lahiqa syai'an lam yalhiqhu al-ghani bakal nepi kana hiji perkara nu moal bisa diudag ku jalma beunghar. Wa in anfaqa asrata alafi dirhamin sok sanajan nu beunghar ngainfakeun 100.000 dirham jariyah sedekah infak moal bisa nguber kana pahala tasbihna anu fakir. Wa kadzalika amalul birri kulliha nya kitu deui amal hade nu sejenna. Paraja maka balik wa ieu utusan teh ilaihim kasih fakir. Fa akhbara tuluy ngabejakeun ieu si utusan hum katu fakir bidzalika kana dongeng ti Kangjeng Nabi faqalu maka ngaromong itu nu palalakir nu tadina daremo protes teh kieu bahasana radina ya rabbi ridho Gusti abdi dijieun jalma fakir lamun kitu mah. Naon sababna aralna urang ku kafakiran moal mantap ngarobah fakir jadi beunghar tetep tungtungna rugi 2 kali ku aralna meureun berat kana hate jadi panyakit fakir angger leungit-leungit coba mun disyukuri fakir wae geus syukur komo mun beunghar insyaallah ya mudah-mudahan Gusti Allah maparin kabersihan manah urang sadayana. Urang taubatan, urang bersihan diri urang sabab bakal nyang hareupan jalan anu berat di lampahanna di sorangna nyaeta sabada mah carana seueurkeun istighfar
Saur Kangjeng Nabi ya ayuhan nasu tubu ilallah. Jama-jama tarobat. Fa ini atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kaula bae Nabi unggal poe teh tobat ka Allah teh 100 kali. Nabi nu diriksa dijaga ku Allah tina goreng jeung salah tobatna 100 kali sapoe. Piraku we urang nu lamokot. Ya. Jadi 100 mah keur nu teu dosa. Tobat sapoe 100 mah keur nu teu dosa, nu dosa mah kudu meureunan 10.000 mah tobatna. Insyaallah tabarakallah ya. Seueur kaunggulan kaistimewaan anu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya. Nangan kade ulah katipu ku ibadah sorangan. Ieu nu bade disampaikeun mah ieu. Ya. Ari parangtos uninga mah ieu nganukur ngemutan ngan bilih kaacan uningnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun kieu. La yadkhulu ahadukumul jannah. La yudkhilu ahadan minkum al jannah amalu. Moal bisa ngasupkeun ka anjeun saha wae oge ka surga kuladak amalna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oge nyaurna wala ana adkhulul jannata bi amali. Kaula ge cek Nabi asup ka surga teh lain ku amal kaula illa bi rahmatillahi taala kajaba kukanya ahli Gusti Allah. Mana jalma nu katipu dina ibadah? Jalma nu katipu dina ibadah teh nyaeta jalma nu ibadah bari jeung ngarasa diri bakal ka surga ku ibadahna eta. Geus lapur ngaleungitkeun sifatnya ahna Gusti Allah. Walaisal muraddu hinu amrul amal. Nu dimaksud ku eta katerangan lain berarti rek nganggap enteng kana amal hade sanes, bal naqyul iktiraru bihi, ngaleungitkeun tina rasa katipu ku eta amal. Sehingga Sayyidina Athaillah nyaurkeun mending keneh tukang doraka tapi ngarasa sieun ku Gusti Allah daripada tukang taat tapi ngarasa bakal asup ka surga ku taatna. Oh. Mending lain alus tapi nya mending. Nu alus nama kieu taat bari sieun ka Gusti Allah. Eta entong diniatan rek meuli surga ku ibadah teh. Karena tuh keur mudag karidoan Gusti Allah. Da geus diridoan mah ku Allah rek kumaha ge raos nikmat. Cekap rupina kanggo mi ayeuna mudah-mudahan manfaat kanggo abdi khususna umum kanggo sadayana. Pasti aya nu salah dina ngadugikeun eta kakurangan kabodohan abdi manawi aya nu sae mugia hidayah taufik ti Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yakufu hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu qabla ridha lakal hamdu ba'da ridha lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radit. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka nastaghfiruka imanana wa adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'al wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa hifdzika wa jiwarika wa niyatika min kulli syai'in marid wa jabbarin anid wa bi'ainin wa bilaghin wa bihasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jannilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah
fil hal wal mal wal ma'al innaka antas sami'ud du'a wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin rabbi habli minas solihin rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.